Sampurasun. Rebun-rebun sim kuring ka pasar bari ranap datur nutut caludi keneh ngagale daging sapi. Daging sapina dikulub lajeng ada cipati. Tos rada hipu daging sapina dikeretan lajeng dipek-prek. Tah ieu samara anu direnos, bawang beureum bawang bodas, laja, uyah sareng muncang. Direnos sing dugikeun ka lemut, dugikeun ka panangan koper, cangkeul. Tapi pami aya blender mah ku blender weh. Tah ieu sereh dipek-prek heula, lajeng digoreng sereh, daun salam, daun jeruk sareng samara anu tadi, sing dugikeun ka seungit. Neme tambihanku pedes sareng katuncar. Lebetkeun daging sapi, cipati, cai kaldu, tambihanku gula beureum, penyedap rasa sareng kecap. Sabot ngantosan eta asak, urang ada sambal kokojo na teh nyaeta sambal cibiuk. Tah ieu aya cengek, gula beureum, cikur, bawang bodas, uyah sareng tarasi direnes sung dugikeun ka lembut, tambihan ku pecin. Koncina upami tomat anu beureum kedah lembut. Tah tomat hijau mah entong. Lajeng pamungkas tambihan ku daun surawung. Tah urang ilikan ieu gepukna si horeng parantos asak palawargi. Tah gepukna urang celom giriwilkeun kana minyak panas digoreng sakedap. Ieu teh sanes tutung, namun kumargi ngangge kecap sareng gula beureum jadi katinggal teh hideung tapi sanes tutung. Tinggal ieu gepukna didolewakeun, diblewekeun kana sambal cibiuk, dikuwek-kuwek kana sangu haneut, lajeng dihuapkeun. Bismillahirrahmanirrahim.